Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun namne abdi Muhammad Ryan Driansah, absen 20 hiji di kelas 10 IPS hiji. Di dieu abdi bade ngadongeng ngeunaan gagak anu hayang kapuji. Di dieu caritana nyaeta aya hiji carita baheula aya gagak maling dengdeng di pamolan. Gelebar hibar bari ngaleuteun dengdeng tea kana tangkul dadep sisi lembur. Kabeneran harita kateungeunan ku anjing nu kacida kabeukina da puguh kabeukina oge. Kusabab kitu ku anjing disampeurkeun, tapi sanggeus anjing aya di handapeun boro-boro ditanya ieu direukeut-reukeut acan. Anjing make piakaleun supaya dengdeng tea kapamilik ku manehna. Sanggeus manggih anjing ngomong, "Leuh, aya manuk alus-alus teuing, pamatukna panjang, buluna hideung, tapi mani lemes kitu. Manuk naon nya ngaranna? Kawasna mah moal aya tandinganna, dibandingkeun jeung cendrawasih ge moal eleh. Manehna mimitina mah ngomongan anjing tapi teu didenge, tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih. Gagak atoheun puguh manehna kungsi beja yen cendrawasih teh manuk panghadena, tapi ceuk anjing manehna moal eueuh, moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing manehna malah ceuk pikirna deui asa hayang ngabagi jeung anjing. Ngan kusabab hese meulahna kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut gagak marahna sanggeus dipuji ku manehna. Ceuk pikirna pasti usahana hasil. Ceuk pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahontal kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing lamun daekeun mah hayang nyubur jeung manuk nu sakitu. Lucuna ngan rumasa sorangan mah sato hina. Saumur-umur ngadunungan sare di golodog. Rajeun manggih hakaneun oge pasesaan, tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu atuh ngadenge-denge sorana meureunan moal panasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing nu sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngaheuleunan dengdeng ngan ngong we disada gak 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 cenah atuh bari eungab pamatukna teh. Barang pluk we dengdeng teh murag, anjing teh gancang nyantok di dengdeng nu murag tea tuluy dihakan dinu bala. Gagak nu hanjakaleun mah teu ditolin sabaraha jongjonan, gagak teh cinukul we dina dahan bari ngaresakeun
ngarasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngarti yen anjing muji bebeakan teh hayang dengdeng nu keur diheum-heum ku manehna. Tidinya mah gleber gagak teh hibar kana tangkul kai rek nyangan hileud keur ganti dengdeng nu disantop ku anjing. Mun sakitu caritana. Di dieu aya pesan moralna nyaeta lamun boga kadaharan kudu daek babagi ka anu lain sarta ulah ngarasa gede hulu ku pamuji batur nu can puguh bener. Mun sakitu mugia bermanfaatnya. Naon sih? Nyungkeun di hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.